Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, murid-murid sadayana di kelas 4, kumaha damang. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Abila dinu pangajaran basa Sunda. Sateacan urang ngawitan pangajaran ieu, yuk urang sasarengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang ngalajengkeun pangajaran 7 nyaeta dinu materi ngalarapkeun kecap barang. Anu dimaksud ku kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Tah ayeuna yuk urang buka bukuna dinu kaca 73. Aya rupi-rupi ngaran barang jeung contohna. Peku hidep dibaca di antawisna ngaran barang teh aya nu di jero imah, di jero sakola, di jalan, di pabrik tas, di dapur, jeung sajabana. Peku hidep dibaca naon-naon wae contona. Tah ayeuna urang tingali masih di kaca 73 pancen hidep sadayana ngalengkepan kalimah ku kecap barang anu aya di handap. Yuk ayeuna urang kawitan. Nomor 1, titik-titik wadah sapatu keur diberesan ku Andi. Wadah sapatu biasana disimpen dina dina dus, leres. Anu kadua, titik-titik pasuha mah anu cet hejo ngora. Naon kira-kira anu cet hejo ngora? Imah, nya imah pasuha mah anu cet hejo ngora. Nu katilu, engkus nulis surat dina naon? Leres dinu meja. Anu kaopat, Ani keur nyemir titik-titik nu bapana. Nu disemir teh biasana barang naon mangrupa naon? Ya, sapatu. Nu kalima, di mana titik-titik sapatu nu mirah teh? Mirah itu murah ya, di mana membeli sepatu yang murah. Berarti di mana? Di toko mana? Pertarosan anu kagenep. Ieu sapatu kuring dijieunna tina kulit titik-titik asli. Tina kulit oray nya. Tah anu pertarosan katujuh titik-titik bapak mah dijieunna tina kulit oray. Naonnya salian ti sapatu anu dijieun tina kulit oray? Ya, leres beubeur. Nomor 8. Geuning henteu geuning ieu titik-titik teh bocor jang. Embernya emberna bocor. Tah anu kasalapan kuring ngagoreng sangu dina leres dinu katel. Upami nu ka-10 diuk tah dina titik-titik ulah nangtung wae. Diuk itu duduk ya, berarti di kursi leres. Tah kumaha atos ngartos sadayana nu dimaksud ku kecap barang? Pasti sadayana atos tiasanya. Saatos mikaweruh ngaran-ngaran kecap barang ayeuna urang lajengkeun ka mikaweruh tanda panyeluk, tanda titik 2 jeung tanda kurung. Naon anu dimaksud ku tanda panyeluk? Tanda panyeluk itu adalah tanda seru. Tanda panyeluk biasa digunakan pikeun negeskeun atawa nuduhkeun parentah. Biasanya digunakan untuk mempertegas perintah, kalimah perintah. Contoh, pek baca ku hidep. Salajengna tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pikeun A. Ngeceskeun kalimah nu wanguna runtuyan, menjelaskan kalimat yang berupa rentetan kata-kata seperti Adi narani aya 3. Nyaeta Rina, Reni, jeung Rini. B. Nuduhkeun teks anu ditulis saenggeus ngaran tokoh. Contoh, Ani, Sarip bade ka mana? Tos kitu nya. Anu C na
Ngeceskeun kalimah, nuliskeun biodata atanapi formulir. Contoh, nami Anita, kelas 4. Ta eta gunana tanda panyeluk sareng titik 2. Salajengna tanda kurung, sapertos kitu gambarna. Tanda kurung biasana digunakeun pikeun nambahan katerangan singgetan, contoh UKS, Usaha Kasehatan Sakola. Nu kadua, ngahapit angka atawa huruf, sapertos kieu, 1 gunting, 2 kertas, 3 lem jeung sajabana atanapi dan lain-lain. Kumaha atos ngartos sadayana? Tangtos nya. Murid-murid ibu sadayana upami atos nartos atanapi mikaweruh tanda panyeluk titik 2 jeung tanda kurung pek ayeuna ku hidep dibuka kaca 75 sareng 76 mangga lengkepan kalimah-kalimahna ku tanda panyeluk titik 2 sareng tanda kurung. Upami atos rengseng ngalengkepan kaca 75 sareng 76 mangga dikintunkeun ka ibu. Mung dugi dieu wae materi dinten ieu ngeunaan kecap barang anu dilarapkeun kanu kalimah, tanda panyeluk, tanda titik 2 sareng tanda kurung. Mudah-mudahan di akhir pembelajaran ieu hidep sadayana tiasa ngerjakeun pancena sewang-sewangan. Alhamdulillah. Mung dugi dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.